Ibu-ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngaryung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku di Allah, ku takdir Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener jeung salah mah manusia pada mika boga matak tong sok ngawiwirang karena salahna batur da urang ge sok salah jiga batur. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruwaneun bikin simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur kades kadus RWRT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu datang ka dieu tujuanana pengajian, tah ai pengajian tujuanana hayang naon? Cek bibir mah hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Gening simkuring teh ieu teh nyengareupan jelema garde wadul. Dek teu disebut wadul kumaha bibir ngomong hayang ilmu ari hate lain. Lamun bener ibu jeung bapak harayang boga ilmu ustad loba kiai naker di dieu teh atuh hadiran anu aya nah hari ka urang bet loba ai kanu deukeut ngan saeutik. Geuning ieu teh bibir jeung hate teh keur ngabohong. Matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang ulah nyebut bohong ka batur sapanjang bibir urang can saragam jeung hate urang. Acan. Nu kadua lamun ibu geus boga ilmu da ilmu teu puguh fungsi. Saban-saban jelema lapar pasti hayang dahar, saban-saban jelema tiris pasti butuh simut, saban-saban jelema butuh ku ilmu tah mata kudu sadar kana hate sorangan da ilmu teh ngarobah hate. Ilmu lain ngarobah tiung jeung baju, keun we tiung mah saperti kieu, baju mah saperti kieu dan nutupan orat, tapi ilmu mah kudu bisa ngarobah eusi hate. Keun tiung saragam, baju saragam, da keur nahaon lamun hate teu saragam. Matak nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna, tah eusi hatena kajieun tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam, bubar ti dieu ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Deukeut jeung nu genut huak yeuk bau kelek aing mah kitu. Tiungna mah saragam, bajuna mah saragam, ngan hate nu teu saragam. Patak darajat manusia hampura lainna tiungna, lainna bajuna, lainna pangkatna, lain jabatanana, tah darajat manusia gumantung hate anu benerna. Well. Sabab hadirin kaum muslimin lamun tiung jeung baju nu robah ku ilmu maka salaki nu matak jangar. Saban deuk pangajian teh gunta ganti baju we. Senin bodas nganyuk bodas kabeh salah sahejo kabeh rebo beureum kabeh cek salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haben melian baju. Tah nu kudu robah mah saenggeus urang boga ilmu teh eusi hate. Matak entong nanya batur, tong nanya dulur, tong nanya tatangga, tong nanya baraya, tanya awak sorangan. Naon nu kudu dipertanyakeun tina awak sorangan sapanjang diri geuleuh ka batur, hujit ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur, gerak korehan ilmu nu mana nu nitah ngewa ka sasama dina hirupna. Luhur ilmuna kudu luhur budi jeung basana, ulah luhur ku ilmuna tapi luhur kasombonganana. Hate nu paling utama teh adalah matak hakikat kehidupan manusia mah gumantung hate. Hatena alus, ucapanana ge alus, prilakuna ge bakal alus. Nah hate anu alus. Hate goreng, ngomongna ge goreng, prilakuna ge bakal goreng. Matak kolbun, kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Pan eta teh urang Sunda nu geus bisa nepi ka dinya kumaha cuk urang Sunda? Tekad, ucap, lampah. Tekadna alus, ucapna alus, lampahna ge alus.
Matak jelema salat, tah eta teh salat eukeur awakna, takbir ruku jeung sujudna pek salat tuluykeun ngan bawa kana akhlak. Matak jelema salat teu mungkin ngomongkeun batur, jelema salat teu mungkin ngahina batur, jelema salat teu mungkin ngaragragkeun darajat batur. Salat awakna, salat batinna, alus bacaan salatna, alus ucapan saenggeus salatna. Ngan teuing jeung merek ieu tah. Matak hakikat kahirupan manusia teh hate geura sok tanya. Ku ilmu ibu kudu geus apal karena diri urang awak urang teh ibarat imah. Lamun di imah bala bersihan, lamun di imah belebuk nyempel, ngarah naon imah butuh bersih, ngarah nyaman di cicingan. Ngarah naon manusia kudu bersih hate, ngarah tenang dina hirup. Da jelema nu panasan nu sirik moal tenang hirupna ge batur maju pan aral si eta mah. Batur nyeun gedong nyeri hulu harita keneh. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli da kapanasan ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Naha bejana tina lajada ledang COD atuh. Kunaon eta ku hate nu goreng. Matak sing lemes, si hate teh sing lemes. Tuh, batur meuli motor ratu gangen, batur meuli sawah mun taber kumaha lamun batur boga mobil da moal teu modar harita keneh atuh. Matak ieu tina ilmu teh nu kudu robah adalah eusi hate. Keun urusan baju maramut gondrong bukan pembohong, alus we buukna gondrong bae eta mah karesepna tah lain pembohong. Allah leuwih cinta ka jelema anu jujur sanajan buukna gondrong daripada dijas mahal dasi mahal sepatu alus jabatan boga ai hak rakyat leutik dipaling nu kitu bangsat ngaranna. Tuh hate tanda naon ge. Patak lamun ibu hayang tenang dina hirup geura piceun sifat sirik, dengki, jahil, kan ieu istren, panastren, dudupak, rurumpak, teu kaupan, cebukan, punungan, panas baranan, piceun. Tapi inget-inget ladang ti dieu teh ladang bati ngaji jeung pangaosan teh butuh boga ilmu, tages boga ilmu teh kudu robah eusi hate. Inget-inget geura sok. Bisi jeung dulur teu akur, isu kudu akur, bisi jeung tatangga sok pasea jadi tara, utamana ka salaki mun sok hoak jeung popolotot geuwat ayeuna tangkep. Ayah. Pan ke salaki bakal nanya kunaon mamah uih ngaos jadi lebay. Oh taubat. Eta nu dipika butuh teh. Jadi kudu aya perubahan sifat dina dirina. Tuh, sabab disebut weh al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Ibu jeung kuring hirup sarua, ibu manusia kuring ge manusia. Lamun bener urang manusia tempokeun sifat manusia, ulah ari ngaku-ngaku manusia, ari sifat-sifat monyet. Apa monyet masyarakat sakala dilegleg sakala dihakan nu batur kendon dikokod alah nah ada bulu na teu kitu sedil urang kana bagong teu sedil kana bagong nah mah jeung kudu sedil kana bagong pan haram bagong sumuhun daging bagong mah haram tarang dahar tara tah kade ulah ai daging bagong teu dahar ari sifat nyolodok jiga si bagu dicarek ku salaki teh ulah senam cek salaki teh kumaha cek pamajikan paduli bagus alus awak keur maneh keneh nyuluduk we daging bagong teu dahar ari kalakuan jiga si eta. Tuh filosofi hirup geuning bener ya. Ibu aya kahayang dina hirup hayang naon dina hirup hayang salamet dunya akhirat kumaha doana robana empak tungting dempa empak tungting dempa empong pak tung ting demba 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 bang bong bak baba baba alus kekedeng deui jadi sinen wayang tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah paparin abdi kasalamatan dunia, ya Allah paparin abdi kasalamatan akhirat. Geuning akhirat yang nomor 2. Nomor hiji mah dunya, mun ibu hayang salamet akhirat, dunya salametkeun. Ulah aya di akhirat hayang salamet, aya di dunya picapekeun wae jeung dulur teu akur jeung tetangga pasea boga harta ngadon pedit, panon dulak dilek ka batur, ceuli resep kana gosip dungdak dengdek, bibir gedengekeun teuing. Bibir loba teuing ngomongkeun batur ngalengkah kana salah, hate teu nyacas bodas, rumet kuat wah nu kitu mah boro-boro di akhirat di dunya ge ditonjok batur. Patak hayang salamet dunya jeung akhirat salametkeun ti ayeuna. Kumaha jalma nu hayang salamet akhirat? Panona tara lalajo kagorengan batur, ceulina tara pernah ngadenge kasalahan batur, sukuna tara ngalengkah salah, hatena teu weleh nyacas bodas. Di dinya manusia bakal cicing dina alam katenangan. Well,
Iya Bapak hajat di singarepan kur jelema nu bersih hate pan ngadoakeun muga-muga Pak Haji sing parak milikna deket rezekina mangkaning 3 poe ieu hajat teh mimiti pangaosan nepi ka dangdutan tuluy ditutup ku wayang golek ratusan juta sing kagentosan ku Allah nu bersih hate eta. Coba nu goreng hayang teh hujan angin dodar gelap dah. Nah ngarah teh tulus hiburanana si eta mah rada gelo hate kitu patut teh. Jadi manusia mah gumantung si hate pas sampurnana ibu lamun salaki gergeleun anger Pak moal daekeun sok ibu baheula anyar rumah tangga dibakutet ku samping kaluhurna make jaket ditiung ongkoh tapi anakan pan salaki keur bogoh pacadeun ibu buni dikoreh ayeuna geus nini tataranjang bari sare kumaha cek salaki di calana ngewa asup angin saya teh aing nu lieur hate anu geus robah Pak. Mata manusia mah lamun bener urang boga ilmu, lamun bener urang apal, lamun bener urang Islam, teangan dina Islam ulah sok ngewa ka papada sasama, ulah Allah ai ka Allah sujud ari makhluk Allah dihina. Tong sok ngahina ka papada manusia, da urang ge hinaeun hirup. Da urang teh disebut jujur ku batur teh sebenarnya mah lain urang nu jujur, batur we teh apal gorengna. Kumaha we ibu anya rumah tangga karek 2 poe, alhamdulillah caroge abdi mah jujur beak ti karep. Pan ayeuna mah karasa gede wadulna nya. Manusia teu cicing dina hiji derajat matak tong sok ngawiwirang kana kagorengan batur bisa jadi kagorengan eta modal pikeun nyuruh kamuliaan tapi kade nu paling paur jelema nu mulia loba disanjung batur bisa ragrag darajatna kana kahinaan. Tuh jelema salah kapangih pan bisa eureun tina salahna. Nah kapangih nu paling paur ieu tah nu salah teu kapangih deudeuyeun haben. Bapak pernah beger kapangih ku pamajikan ditonyok nepi ka nyengsol irung eudek beger deui. Moal dalaman bager lagi huntu coplok. Kunaon make jeung ibu kunaon bapak nepi ka teu beger lantaran kapangih ku pamajikan. Nu paling paur anu beger can kapangih, tangke geus kolot kurumu ya budak tinu ngora nyusul-nyusul. Anger sabau-bauna tarasi di bunian make parfum keukeuh bakal kaangse bauna. Patak nu ngaran kahirupan mah kuring teu bisa nuding bapak, teu bisa nuding ibu. Aduh ibu-ibu anu geulis teu hayang. Lamun kuring nyebut gelis ka ibu artinya kuring katipu ku beungeut ibu. Tah lamun hayang apal gelisna ibu, kuring hayang paadu hareupan jeung salakina. Mun ceuk kuring teh ibu teh gelis, kumaha ceuk salaki? Beh, tapak budugna tongong ge 70. Tuh, salaki nu leuwih apal gorengna ibu. Patak hirupa tong sok tudang tuding kana alusna batur, tong tudang tuding kana salahna batur. Urusan salah jeung bener pada mika boga, matak tong coba-coba nerangkeun ngajelaskeun ka goreng patutan batur. Da urang ge sok loba goreng batan batu. Weh. Heuh atuh da. Ayeuna nu kadua, ibu boga budak. Lamun ibu kana awak hayang salamet dunya akhirat, lamun ibu rumah tangga hayang naon? Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Jalma nu sakinah mawadah warohmah dituluykeun hayang boga budak nu soleh. Lamun hayang rumah tangga sakinah mawadah jeung warohmah, maka urang nu kudu ngajawabna. Da kahayang teh butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadu. Hayang beunghar naon jawabanana? Daek usaha. Hayang salamet naon jawabanana? Repeh hate. Hayang pinter naon jawabanana? Leukeun diajar. Genah nu ngaran hirup ayeuna budak hayang salamet, budak hayang soleh, tanya heula awak urang geus soleh tawa acan. Lamun acan ulah wakan nungtut budak kudu soleh. Anya ka awak urang masing-masing. Sabab urusan kasolehan mah itu mah rahasia hate. Patak paingan dina Quran disebut amalun solihun, amal soleh. Amal urusan urang jeung Allah, soleh urusan urang jeung papada manusia. Catat. Dina Quran depan amalun solihun, amal soleh, amal urusan urang jeung Allah, soleh urusan urang jeung manusia. Matak jelema salat keur ka Allah, jelema zakat ka Allah, ibadah haji ka Allah, maca Quran ka Allah, ladang kawehanana kudu alus jeung tatangga, kudu hade jeung baraya, kudu akur jeung dulur. Disebut weh amal soleh. Quran lakoh macana tapi naha lakoh ngagogoreng baturna, lakoh maca Qur'ana tapi lakoh ngahina baturna, nu lakoh ukur Quran samet bibirna can lakoh eusi hate sabenerna. Wow. Heuh atuh da. Matak nu ngaran ngaji mah tong wara luhur bismillah ge teu kapigawe. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih tuh. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Tembongkeun ti awak urang teh sifat welas jeung
asih, bisi aya tatangga teu dahar pek bantuan, bisi aya jompo teu boga imah pek omean, bisi aya yatim hayang sakola jejeritan teu boga kerjajan pek tulungan. Urang teh umat Islam anu ngarti dalil infak jeung sedekahna, tapi naha jompo diantep, miskin diantep, yatim diantep. Di mana letak Islam sabenerna? Lain keprok kudu sadar. Lamun umat Islam geus sadar, maka era boga gedong bakal era, boga sawah bakal era, boga harta bakal era, baju alus ge bakal era. Nah teu era ari tiung denai kabeli 250.000, ari baju binih orang 750 kapeser, celop nepi ka 500, 2,5 juta na awak, celek ketek sodakoh 3.000, aduh. Nu kitu teh teu gablek ka kenyos teh. Aya deui jelema teu boga ka era, beunghar geus gedong boga, sawah boga, kana BLT hayang. Gedong geus boga, sawah geus boga, mobil geus boga, motor geus boga, nama kieu nyarekan RT hayang BLT. Lamun memang nu beunghar meunang BLT kudu sadar diri, ieu teh lain keur urang tapi keur nu miskin. Tepungan nu miskin, emak menang BLT wayahna moal ditarima RT pangmikeunkeun ka si miskin, pangmikeunkeun ka si yatim. Tah eta beunghar nu sabenerna. Ieu mah geus beunghar menang BLT, alhamdulillah rezeki anak soleh. Capek Pak, keheul atuh dah tuh mata kahirupan teh tetep balik deui kana ibu gelis bareng atuh jeung bareng atuh jeung gelis hate nya gelis nya amis budi pan lucu gelis heueuh wedak dipake lipstik ongkoh ditoel ku salaki ngajedog horea mani yey teu hararayang boga pamajikan gelis tapi nyegag gitu. Goreng patut tapi amis budi tah alus eta atau kumana nagerahana hayang menangkan jodoh goreng patut amis budi teu sudi ibu kopek keur bapak kadinya ngan manusia mah hampura kudu alus lahirna kudu alus batin. Ku ilmu bismillah teh bakal loba jelema nu katulungan, ilmu bismillah bakal loba jelema nu kabantuan, bakal loba yatim nu kabelaan. Bismillah teh ngawujud dina awakna sifatnya ahan, asihan jeung dede. Gera baca, gera sok. Gera baca. Kunaon batur baong, baca ku sifatnya duh euy dedeh teuing si eta baong boa beuteungna keur lapar, boa rokona teu boga, boa duitna eueuh, paingan si eta baong da usaha teu boga, tampil urang jadi solusi. Ka dieu maneh gawe di urang. Baong mah aya solusi hirupna. Bener. Pamajikan buat baeud jamadat jabedud baca sing nepi ka nyaah teuing pamajikan baeud kunaon nya pamajikan baeud tah toong padaringan kosong beasna toong dompet gegeletekan 10.000 toong kongkorong nu diinjem bari mas kawin can dipulangkeun toong wedak geus dekok tengahna toong lipstik geus dicokelan ku bilik bapak jadi sadar di balik baeudna pamajikan aya bapak nu kurang mere rasiko kanu jadi pamajikan. Bapak-bapak gua terada cara ricing gitu teman. Sabab tugas nu ngaran salaki teh hayang geulis pamajikan dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon, rasikoan, imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya, mah gera masak tapasakeunana, mah gera nyangu tabeasna, mah gera balanya tah artosna. Raos ibu. Kadenge oi. Bahasa raosna ibu disebut sakinah tentremna hate kunaon salaki tanggung jawab kana rasiko pamajikan. Matak lamun buat baeud jemedat jemedut teh bapak teh kudu nyampeurkeun bada makhluk jiga ieu mah atuh Pak di baeudan deui kalah kangakan. Da moal aya makhluk nu panganehna di alam dunya iwalti ibu-ibu. Duit dibere 10 juta ku bapak tamah 10 juta isuk-isuk cek bapak mah eta punten pangmeserkeun rokok 25.000 pan mere ngan tempo bibirna tah gantian yey hari ibu damang 10 juta duit salaki minta 25 nah maki jeung kudu digantian asa leuwih ti rentenir hirup teh makhluk paling aneh Pak sabab dek proses hayang boga budak soleh teh lalaki nu kudu jadi pamimpin heula arijalu qawmuna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu leuleus jejer liat tali sabab kaum awewe mah di kasaran beuki kasar di lembutannya ogado sok rasakeun budak balik sekolah di saragam keneh di sapatu keneh tuluy ngadulang layangan kumaha ceuk ibu ari balik sekolah teh laan heula teteh saragam teh sapatu laan kitu da anak saha Aisyah kitu ceuk indungna kumaha ceuk bapak
tong kitu. Eta bapak nepi ka lemah lembut nyebutkeun tong kitu, nah ada kalah nganyegak bah saruana jeung bapak maneh da. Matak jeung hareupan kaum ibu-ibu mah hampura kudu leuleus jejer liat tali. Di kasaran beuki kasar, di lembutan nyo gado. Matak lalaki butuh ilmu, keur naon eta ilmu? Keur ngalempeng jelema nu bengkok. Tareuri ibu-ibu rumah saur. Da lamun amak teh kuat jiga singa bikang. Proses. Sabab muru nuju kana sakinah mawaddah warahmah teh salaki kudu jadi pemimpin anu bener. Pamimpin anu bener adalah kahiji, mere rasiko lahir, mere rasiko batin. Rasiko lahir ya dunya, rasiko batin ya agama. Rasiko lahirna imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos ibu. Tah eta teh tugas salaki. Mah gera cicing di imah ta imahna, mah gera sare ta kasurna, mah gera gagayaan ta kongkorongna, mah gera di baju yeuh bajuna, mah gera dahar ta beasna, mah gera balanya yeuh artosna. Kahayangna boga salaki kitu mah. Sabab tugas salaki adalah mere napakoh lahir. Atau tugas ibu naon sanggeus dibere rasiko napakoh lahir teh. Tugas ibu mah narimakeun. Dek leutik tawa dek gede, leutik anger sikap teh jazakallahu khairan kasiro bapak sanajan leutik atuh gede sarua jazakallahu darengekeun dengekeun. Lain ai palebah nyiniran salaki nepi ka surak, ai palebah manehna kasiniran hayang mantog. Dibere leutik jazakallahu khairan kasiro, dibere gede jazakallahu khairan kasiro. Geunahkeun hate salaki, maka salaki ge bakal ngeunah sagala-galana. Kunaon salaki ngeunah dahar, bari eueuh deungeuna, ngeunah hatena. Kunaon nu hajat teu babaraha katakan seuri, sedengkeun ibu mah teu gablek duit tapi sareuri. Kusak kieu geus boga rasiko psikologis berbicara, saban-saban jelema boga duit tapi beban hirup lebih gede katimbang ieu teu boga duit teu boga beban hirup. Lalajawayang tinggal reret. Lalajona negerhana tinggal datang, hayang dangdut tinggal sumping gitu pan, hayang balik tinggal eos. Coba nu hajat loba duitna, penting ieu jeung penting ieu ge loba bayareunana. Matak cantang tu harta mawa kabungah, matak lamun harta hayang nepi kana kabungahna gera bere yatim, gera bere miskin, gera bere jompo, ngarah urang-urang doa ti aranjeunana. Weh. Kita ibu diberi napakoh lahir, maka ibu boga kewajiban narima. Lo salaki ti panjabaan rengkuh ibu teh. Datang salaki ti panjabaan rengkuh sirah teh. Bapakna geuning sumping. Kalah seseurian coba dikitu mah. Rengkuh nalawang panto, bapak geuning sumping. Cokot leungeunna tuluy suntangan. Enggeus suntangan salaki cicing dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula dikeun ka salaki bari pupuntenan. Punten bapak cai teh cai we teh si eta mah kada kaseseurian teh. Punten we bapak cai teh cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katebe jiga nu amis. Ternyata nu amis lain gula. Naon atuh budi pamajikan ngageunahkeun ka salakina. Kajeun teh manis nu dibikeun lekoh ongkoh ibu ngocobrot wae hayang diseblok maneh mah meureun. Beres cairna beak tungtun ku ibu bapak beli bade ka jamban dekul salaki ka cai bikeun ku ibu odol sabun jeung sikatna bikeun jeung sarung koko jeung kopiahna kebutkeun sederengekeun ieu kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup nyuuh kana lahunan salaki pek ngomong nu hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nyugemakeun nu jadi salaki ti luhur sosap rambut ti handap saripah dampal hapunten kunaon si eta seseuyan ku teu kitu teh akomo nu belah dinya mah henteu kitu pisan datang salaki ti panjebaan ku jiga jeger menang duit henteu dek salaki teh boro-boro bah make mantog gitu rag-rag we darajat pamajikan teh leungit tina kasolehan lamun pamajikan geus teu bisa soleh tong ngarep-ngarep budak ge bakal soleh tadil atuh da ayo palebah nyindiran bapak-bapak manehna ka surak atoh ayo palebah kasiniran kalau ka api-api ngonyo HP teh egois bere napako lahir dua bere napako batin adalah agama mun baheula keur bobogohan dek udah makan belum teu maen geus rumah tangga nah tong hariwang bapak-bapak
Bapak-bapak tong hariwang ka ibu-ibu nanya dahar taba acan. Nama gitu ka hariwang jajan baso ge di sanguan sia tong. Jadi urusan dahar mah tong pati hariwang ka kaum ibu-ibu mah Pak. Mata rata-rata kaum ibu-ibu rumah tangga 2 tahun pan wawag awakna. Coba bapak meotan ngabatin teteh pamikiran beunang. Tuh untung teu gelo gitu. Disangkana meureun rumah tangga teh diibaratkeun bobogohan, keur bobogohan serba indah serba alus. Cetot ti tajong pan kabogohna jugnanya kamu sakit. Letuk cek budak awewena iya ke puskesmas ya ih kamu perhatian sama aku coba geus kolot jatuh ti tajong ngadon dihoak neuleuh atuh eta batu eta cokor geus aya perbedaan Pak. Lamun apel ditanya pan keur apel teh ditanya ku nu ngaran kabogohna aa naha teu ngarokok seep ceceh kumaha cek ibu yeuh ceceh abi heula ange. Keur bobogohan itu terjadi. Coba geus kolot kieu, nah teu ngarokok, beak duit eureun bau belanok maneh teh. Geus beda. Endit-enditan, kauleman, pacekel-cekel leungeun, sok romantis baheula, keur bobogohan. Coba ayeuna deuk pangajian ge teh mana salaki ibu eueuh. Jigana teh geus dilapurkeun deuk balik heung teu kajeun. Enit-enitan mau motor beberek-bekan butut ongkoh dorong kuduaan ku mau ngomongna iindiaan di mana itu terjadi keur bobogohan. Coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut dijejak motorna ganti cek aing oge menikah. Disangkana meureun rumah tangga teh ibarat keindahan waktu pacaran bah bohong gede. Patak proses hayang boga budak soleh teh wewegkeun heula awak urang. Mata prosesna rumah tangga hayang boga budak soleh salaki jeung pamajikan sobirin kudu cicing dina kasabaran. Sing sabar Pak nyengeureupan adat goreng ieu teh. Penyata cenah pamajikan bapak mah bawel jeung calembeng bersyukur kan piceun tipi tong aya. Tipi tong boga naha engke mun pan ditanya ku pamajikan naha tipi teu aya cekap ku bieur maneh ge gandeng gitu. Cukup teu kudu loba lalajo wayang si eta we cenah ngawayang lah rame atuh duh sabab aya hikmah di balik kejadian bawel pamajikan bersyukur nah mah jeung bersyukur daripada dibere nu pego talungkeun nu bawel katak bisi aya ibu-ibu nu bawel tuluykeun prestasi teh sok kan salaki potong sukuna mah haben we kitu seserian mereka sindiran. Proses beres pernikahan terjadi sobirin sing salabar salaki jeung pamajikan ngaran-ngaran jelema nu sabar maka latagdob bakal bijil sifat teu gede ambek. Catat jelema nu sabar mah moal muncul sifat ambek. Ibu nyuguhan salaki cokor pagujud jeung karpet atuh ti kudawat peupeus gelas tah salaki anu bener-bener pamimpin hayang mere contoh ke anak ansangkan soleh moal pernah amek moal peupeus gelas kumaha cek salaki nu alus wios mah gelas peupeus bisa diganti tapi nu hariwang mah peupeus hate mamah kamana bapa neangan ganti aya wah lalaki nu kitu make jeung eueuh tah tak kanyataan malain kitu atuh disuguhan ku cai kopi cokor pabaliut jeung karpet budawat pre pegelas kumaha cek salaki neuleuh atuh peupeus tah jeung sidik hayang kopi lamun aya salaki gede amek kitu keur ibu tong amek tinggal tanya aa nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas molor sabulan jeung gelas paling dijil anak cangkir tah peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan kamana bapak deuk neangan ganti moal aya nu sarupa moal aya nu sarua leuwih luhur bapak gantina leuwih begak adat-adatna mending nu aya we kukuat well nya tak genut bapak budak pamajikan bapak mah bae alus we batak nu genut teh kudu bisa narimakeun eta teh alus parab kudu bersyukur teh. Ini mah geus gendut heueuh dipoto nya ngeyeng. Ting naonan dipoto nya ngeyeng kalah katempo langsing beah. Langsingna foto diajak panggih meber geuning. Geus tarimakeun. Da rumus rumah tangga mah tarima abdi nikah kapeuting teh geus bapa nu wastana neng titik-titik kalian ngangge mas kawin ku separakat alat salat dibayar kontan. Jadi tarima lain geulisna wungkul kagoreng patutanna kudu ditarimakeun.
Sobirin lahir tina sabar teh ngalahirkeun sifat teu gede subuh bapak-bapak geus salat subuh cicing dina kursi kumaha cek bapak mah hampura ka dapur pangdamelkeun cai kopi karan ibu-ibu ku capek gawe pan tunuh keneh leos ka dapur ngagugu ai uyah warna bodas guya ge gula oge warna bodas kerebek kana uyah kocekeun jeung cikopi bikeun ka bapak mangga bapak pesenan salira suruput karasa pangset jelema nu sabar teu gede amek datara ngamek tibi ieu nu we tah engke pamajikan deuk ka dapur digeroan ka dieu aya naon bapana heubeul urang teu nginum duaan tak ieu teh urang kopi teh urang beakeun bisi mubadir lamun dipiceun mangga atuh suruput ku pamajikan pan langsung diongkekeun buah tuluy nanya bapak geuning pangset kumaha cek bapak sumuhun beres eta kuat alus-alus teuing nya jelema patak jelema nu sabar hampura hasilna teu gede keren rumah tangga mun kitu kakara we bercita-cita hayang boga budak soleh pelenung we 8 bulan prosesna dikandung kunungaran indung sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang kudubra ibu melain ngadenge ceramah nempo bibir urang itu haharewosan eta cenah ku bawelna cenah euy we atuh jadi duit kieu-kieu oge beda jeung bawel ibu kalau hayang dikepret besek nongkoh kumaha tong so perhatian teuing lah perhatianmu bukan untuk aku perhatianmu untuk suamimu coba kasalaki kacadunakeun pedah we ka usad tile kumaha dewek we deuk nginum heug teu kajeun teu hararayang dititah ku kolot teu mun kitu membudak ngora nu nitahna ABG kitu 25 heula odok geus kolot buah kumaha urang we buah 8 bulan dina kandungan prosesna teh 8 bulan sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang kudubra ripuh ibu ngandung teh ripuh palbamana ripuna nangkuban suksin bitu nyangigir suksin bahe nang karak sidikan eungap ripuh ngandung teh borosot budak ke alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaraneunan hese di imah bawa ka dokter ka rumah sakit anu gedean 13 juta kudu disesar beuteung ibu diruksak kusaha ku dokter melaan naon melaan anak ngarasa salamet coba bapak daek teh dibedel ieu nu kaluar teh orai nolol nungaran ibu-ibu marido dibedel patuangan dicacag bea-beakan rido nungaran kolot keur hamil nage pan 8 bulan melenung pan beuteung loba ateul garo poho kana minyak keletik tak kuduna mah minyak keletikan memeh digaro teh ieu mah poho kana minyak keletik digaro tah tapak ngagaro budak lahir kadunya pan barijil ayeuna naon ngaranna urang Cina nu ngomongna cing kayo diruksak beuteung ibu teh borosot budak alam dunya hese wae bawa ke rumah sakit pan dokter nyokot gunting digunting bapak krek tinggal nyebutkeun krek na ibu-ibu kat muringis empo bapak-bapak nyebutkeun krek ieu we nagok dateng ngalaman digunting berenang geus digunting budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun plasenta di jeroan dibebeskeun eta leungeun dokter ka jero set nyerina nepi ka munan maot rarasaan hampir bubuk tulang-tulang melaan saha ibu kikituan tah melaan bebengok anak pernah bapak ngalaman nyeri nepi ka asa bubuk tulang beh ibu nu ngalaman nu kitu mah budak geus kaluar bali geus kaluar pan dokter nyokot deui jarum dihijikeun pan jeung bola nu ngahiji jeung kulit dikaput nya cek urang oge paingan Allah mere penghargaan kanu ngaran indung ummuha indung kakara abuka indung anjeun kakara bapak anjeun awewe kakara lalaki matak derajat lalaki dianting ditato badag balik ka imah disegag ku pamajikan kuyupuh ku jiga ucing gering derajat nu tilu atuh dilawan ku nu hiji nya keok nu hiji atuh jeger dianting kongkorong jangkung badak tato ongkoh gamar gajah jeung gamar anjing datang ka imah teh mana eta tato kuat ngadak-ngadak ngariut jiga eme leutik atuh
ngaruh. Nah darajat indung darajat awewe tilu umuha indung kakara abuka kakara bapa awewe kakara lalaki. Kata lalaki nu alus, lalaki nu tidak pernah menghinakan seorang perempuan. Ulah dihinakeun da eta teu bebengok awewena nu jujurkeun hayang dihina rok paponok-ponok atunya heuh di deuleu kieu aral. Ya Kang. Nah ustad mah jeung apa? Sok nempo. Alah jo dangdut. Lamun ka ulman diu keur dahar teh aduh rokna teh geuning bahnya. Nah make jeung ungeuk bari teh osok si Abah oge. Aduh eta si Abah geus kolot ngeureuyeuh keneh. Abdi mah tara ngajebak Abah, nyabahnya rokna penoknya. Abah nu gede dosa mah abdi mah tara. Ulah hayang dihinakeun. Lamun lalaki hayang ngahargaan ka kaum ibu-ibu, maka ibu-ibu ge kudu bersifat jiga nu hayang dihargaan ku kaum laki-laki. Tertutup. Da mah nini sarua. Kedah geus mani belenyeng ka tengah jalan di anduk wungkul. Urang peureum neuleuna da teu sudi. Coba cek Abah, aduh bagor keneh. Nutup orat mah kabeh we teu urusan budak ngora jeung kolot, nu penting awewe tutup oratna. Bener? Tuh. 8 bulan borosot budak kalemnya, bijil we kewajiban indung bapa, bere ngaran anu hade. Kunaon ibu mah jeung mere ngaran nu hade, heupan hayang boga budak nu hade. Nyata mamah yang boga budak teh budak soleh gampang, bere we ngaran Soleh Udin. Si solehnya si Udin gitu. Pan kolot baheula mah mere ngaran teh gumantung kajadian tak ieu nana gerhana naha pan lahirna keur waktu gerhana. Matak gerhana bulan matak sakieu mah mojeuh we lah. Coba lamun gerhana panon poe moal teu tutung atuh da. Matak kolot kuring mere we ngaran nana gerhana. Jika budak ayeuna atuh mere ngaran mah lalu bating lalajo film Korea anu teh nu kitu aya dahar jeung hulu asin. Ngaran budak teh Abah prengki iseun kolot ngurek si prengki teh. Perengaran anu hade dumasar tina wilayah kana kabudayaanna. Perengaran anu hade. Tanyakeun ka ustad, "Pak Ustad abdi keur ngandung hayang we gitu boga budak teh anu soleh." Borosot budak kadunya berengaran ku ustad. Pan ngaran-ngaran ti ustad mah halus ibu. Halus ngaran ti ustad. Ngaran budak kahiji dicokot tina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta budak kahiji teh Ohim ngaranna teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta budak nu kadua Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ta nu katilu Udin. Ya kana abudu wa ya kana stain. Ta nu kaopat Iin. Ihdinas siratal mustaqim. Nu kalima Akim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin sote cek ibu. Amin sote cek ibu. Iya lanceukna jadi imam, ari si Amin jadi makmum. Pan alhamdulillahirabbil alamin tuh pan si Amin. Nu kadua lanceukna nu kahiji jadi imam waladdallin. Ai si Amin sin teu sopan dan juga langsung kieu pun lanceuk cenah kitu. Mere ngaran nu hade sabab ngaran bagian tina kahayu. Kolot baheula mere ngaran gumantung tina wedal. Senin neni, Salasa asa, Rebo abo, Kemis iis, Jumaah aah. Boga budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah pan sarbo terserah. Bere ngaran anu hade. Hartos. Nu kadua didik kuatikan agama anu bener. Hayang boga budak soleh teh didik kuatikan agama anu bener. Tong diwawuhkeun kana jurig jarian. Bisi budak jadi keengan. Yeuh tah pelatih karena bab jurig. Budak maceak wae umur 3 tahun pan diais ku ibu dijejak pan salaki hudang. Cek salaki naon budak ogo wae asup ka jero risbang. Salaki pan ngagugu geblus ka jero risbang. Kakaut di jero kaut. Kumaha cek ibu ka budak nyai dengekeun aya jurig keur kakaut. Nolol pan bapak teh handap tina handapan risbang da kasigeng disebut jurig. Kumaha cek budak ieu mamah jurig teh. Kumaha cek inuna heueuh nyai eta jurig teh. Isar 6 tahun titah ka warung nyai pangmelikeun rokok. Keeng bapak, keeng naon? Bari ngaret kana kumis bapak, keeng jurig. Kadua budak tong dilatih pedit. Ye tah pelatih utama kana bab pedit.
Ai boga dada hareun teh tong diameng keluar bisi batur hayang maneh can seubeuh sok ngaku sok. Pan teh dititah pedit. Matak akhirna teh kitu we hasil teh kumet. Didik ku atikan agama anu bener. Ngan posisi lamun jelema geus apal kana agama, moal aya nu dihargaan, moal aya nu dihormat, moal aya nu digugu, moal aya nu ditiron, moal aya anu ditiru, iwati indung bapana. Kuring dek indit ka dieu, kan bebeja, Pak abdi rek pangaosan ka mana ka nagreg. Pan ngadoakeun langsung, cenah kasep tuh nyebutna ge kasep. Matak lamun urang dieu ka kuring nyebut bagong, nyebut nu gelo, pek bae kumaha sia we. Nah, bapak kuring nu nyieun jasa ka kuring, bapak kuring nu ngadidik kuring, bapak kuring nu masantrenkeun kuring, bapak kuring nu nyakolakeun kuring, bapak kuring nu ngabajuan kuring, nyebutna ka kuring kasep. Ayeuna ibu nyebut bagong, memangna geus mere naon ka dewek. Matak ulah deuk kasigeungan ku panyebut batur, sabab urang teu pernah diurus batur. Bener Bu? Rag-rag sakecelak sai mata indung, murag kana pipina, nyeri hate ku kalakuan budakna. Nyeri na ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon eta? Budak kohoak jeung sesentak teteh jerag jeung segala rupa kana jadi kolotna cur weh cai panona ragrag kana pipina di dinya nu ngaran budak hahandap moal akaran kaluhur moal sirungan, hampura rumah tangga bisa-bisa jadi hancur, hayang jadi naon wae dagang ukur hutang tani ukur jadi daki, hirup teuneut paeh teu hos. Rumasa seperti kitu sabab jek Allah dosa ka ieu nu bapa dikontanan siksaan di alam dunia. Asli matak lamun deuk nyaah teh ayeuna mumpung keur araraya mun dititah ku kolot teh kudu garcep nyai. Umah wadah siap nyeuseum oke. Geradahar eta pisan mani jadi itu kakolot mah ai kakak bogoh kuat garcep nanti ketemuan ya di makam jam 7 oke. Rada gelo panggil di makam deuk naon ai maneh. Moal aya indung jeung bapak mah ngajaga rahasia anak. Anak baong jeung bedegong saha nu mampu ngajaga rahasia anak iwalti indung jeung bapana. Tatangga moal mampu ngajaga rahasia urang. Matak nu leuwih apal ka goreng patutan urang adalah indung jeung bapak urang. Nyeri na ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak geus gede hohoak sesentak kanu jadi indung bapak nyeri tah di dinya ka nyeri indung moal bisa digantian. Bahkan anak anu nyerikeun ngaran indung jeung bapa sakecelak cimata indung murag kana pipina dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan. Lain ukur hina akhirat tapi hina di alam dunia. Sawarga teh aya keneh di dunia apa? Saha eta gerbang pertama sawarga indung jeung bapa. Mana dalilna? Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung ridhona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Hayang ka sawarga enteng sing hade ka indung bapa. Boga harta pek bikeun insya Allah Allah nyiapkeun harta keur anakna. Lamun anak nyugemakeun kolotna maka Allah nyugemakeun nu jadi anakna. Suksesna urang, harta urang, beungharna urang tergantung alus jeung teuna kanu jadi indung jeung bapa urang. Hartos ya. Matak budak soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa indung bapa. Regeudeut ibu geus nikah. Balik ke ibu teh ka indung jeung ka bapa teu jeung salaki kumaha atuh cek indung nyai kunaon maneh balik ka dieu teu jeung salaki pok ku emak dibejakeun ma hampura abdi teh pasea jeung salaki abdi kumaha cek indung kayap ka dieu nyai nyuuh ibu dina lahunan nu ngaran indung diusapan ditatap jeung diusap bari diharewosan nyai sing kuat ku godaan halangan jeung rintangan rumah tangga loba pisan cucuk rungkang sing kuat isuk ku emak dianterkeun loba indung ragrag darajat hareupeun minantu menta hampura atas nama diri urang sabab sieun anakna hancur rumah tanggana. Matak aya indung mah jadi panyaranean. Coba ayeuna nyarane ka tetangga. Indung geus eueuh bebeja ka tetangga kunaon mah aya di lemur pasea jeung salaki. Kumaha cek tetangga? Bae ustadna nage nungguan maneh nyao aing mah teu pernah kikituan. Teu hararayang teuing karana nu anak 7. Ya ge 40 tahun pilihan. Komo ka nini-nini sudi. Teu kabayang atuh aduh sare jeung nini-nini unggal peuting ngabalseman we jeung mencetan. Jam 12 asup angin leos ka rumah sakit beak sawah. Nah atau hari nana gerhana neangan nu kumaha wah levelna terlalu tinggi. Levelna terlalu tinggi lain neangan tiung nanggu yupuk lain neangan nu dicadar lain neangan nu sok pinter sholawatan lain nu pinter maca Quran lah itu level. Ieu mah abah neangan jodoh teh nu teu beuki duit.
tiung nangaguyupuk gamis nangangsar solawat dibaca Quran katalar sabulan tong diberar siko tempo termos bubuk ditonyok ku si eta. Aduh mata kurang medek neangan teh nu teu beuki duit. Matak lamun di dia aya kaum lalaki nu hayang genah rumah tangga teangan pamajikan anu teu pernah nyoo duit. Lamun budak awewe teu pernah nyahuan duit dina 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta teu apaleun. Plus rumah tangga ku salaki dibere 5 juta, moal teu nyuuh tadina lahunan. Nama gejeng nyuuh, hampura bapana abdi mah tikeun parawan can pernah nyaho duit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ayeuna ku bapak 5 juta. Abdi teh diratukeun. Tuh, bersyukurnya dibere duit teh. Naha teu pernah nyaho duit. Merek ieu. Keur parawana atuh gawe di pabrik menangna 5 juta, brus rumah tangga eureun ti pabrikna dibere ku salaki 3 juta, bibir jeung irung akur nahi kana laon sakieu. Aduh, matak ceuk urang ge lalaki mah teangan awewe nu teu pernah nyoo duit. Aya wah. Tuh. Rajon aya ma cenah Asep. Dah. Tara Rudi Tuh. Budak soleh teh adalah budak nu surti ngarti kana jasa indung. Mun budak geus apal agama, geus ngarti kana agama, eta budak boga jimat. Naon jimatna? Wayang poe isukan. Asli dina wayang aya bahasa wayang kieu wayangna teh. Sabta mustika dharma buana teng 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 teng. Ya sabtanira. Cicing tong ka seuri aing hayang seuri sarua. Ya sabtanira. Ya sabtanira. Oga dalangna, dadan dalangna, karek kakawen nu hajat hideng 1 juta, na ari ka aing teh. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanja. Eueuh. Ya sabta nira hayang ngagayem mik aing. Ya sabta ji atuh ji nira. Ya sabta nira. Pun lanceuk ti Subang. Iya pun lanceuk, nuhun pun lanceuk sing sehatnya. Aduh, alhamdulillah aing sok buruk bejaan batur. Nuhun. Kudu sabreji wargi Kang. Aya 2 meneme akang ka dieu saurang, saurang deui cenah ka dieu. Alah tuh ulah era. Dekah. Cek eta cek nu dihandap titipkeun cenah ka abi teu percaya aing mah. Embung ah. Lol pan juru kawih alus kahari deui. Kapan make juru kawih wayang mah. Bentang sulintang. Tah kamari mah di Sukabumi nyanyi ieu 1 juta teu meunang teh. Aduh di sawang leuwang natrat ngagurat. Duh heueuh bener tah bobotohan sok. Engke dibere 50 duriat nu moal pegat. Tong sok api-api teu ngadenge teuing. Duh ampun kuring tulungan kieu rasana eudek moal gitu sing puguh eudek moal kajam paring jati di
Aduh, iya pun aja bentang sulintang beakeun keur dadan teh keur urang WKB. Aduh, nuhun disawang leuwah. Naon riweuh teuing ah. Kana duit teu kuat hejo. Ku aqua euy. Yuk, teu percaya ka dieu. Karena beakeun keur dadan maka urang lah nah teuing. Da mahal wayang jeung urang teh tuh. Aya makna apa dina wayang teh? Contoh leutik, mun Semar datang, Bapak resep ka Semar, nah bijaksana. Mun Cepot datang, surak jelema, sanajan goreng patut tapi resep ku bodor, rame. Sok dina wayang eueuh si Cepotan teu rame mah. Ya, matak si Cepot teh bodorna. Semar bijaksana ngan lamun geus datang si Dorna hayang nyieun bom. Sabab si Dorna mah ai pakaianana alus, resi teh pejabat, leungeunna make tasbih, ai bibirna hampura bibirna mah rada bengok, dabongan si eta mah pagaweana ngadu domba batur. Matak lamun aya jelema nu suka ngadu domba batur sing bengok sia. Tapi ka atoh batur pasehat ku bibir urang. Dorna nu kitu teh mun dina wayang mah. Tapi geuleuh bapak kadorna, geuleuh, rujit kadorna, rujit, entong rujit, da aya nu bogana, saha dalang dadan. Maka ku dalang dadan eta Dorna keur ngadukeun si Cepot jeung Arjuna, nepi ka Arjuna mencit si Cepot, Semar diudag-udag, hancur waktu harita. Beres ngawayangna, si Dorna didedetkeun kana peti, poe isukna libur, dibongkar, baju Dorna ruksak diganti deui, cetna peang dicet deui. Kuno bogana mah sagelo-gelon Dorna diomea. Batur doraka, batur maksiat, tukang bobok, tukang tarok, tong ngewa urang kasih eta, kuno boga nama diomean, talung keneh jelema bener tungtung, talung keneh jelema salah tungtungna bener daripada jelema bener tapi tungtungna salah. Aduh, arti berenya, tong sok jara di Dorna, geuleuh aing, eta lamoy sih, biwirnya naon atuh. Tong sok jari dodorna aral kaitu ngadukeun si eta, kade ngadukeun si eta. Jelema kitu mah batur hirupna teh. Kudu hirupna jeung monyet si eta mah. Bentang sulintang aduh disawang leuwang natrat ngagurat muncul urang sakali keunda. Aduh, aing menanya-nanya kieu mah jadwal teh mending di dieu we tuluy atuh. Aduh, ampun ya. Tuh, cek si Abah, aing can lamun jadi ustad ngeunah, jadi gitu. Ya atuh, dalang dadan memenang 2 juta sakitu kudu nepi ka subuh ongeng-ongengan. Urang mah teu kudu sakedeung diengeusan meunang. Sapta, mustika, dharma, buana. Ari Sapta 7, mustika, jimat, dharma, kahirupan, buana, alam, dunia. Tabudak soleh teh boga 7 jimat dina dirina. Naon eta angka 7, langit, sab'a, samawati, 7 lapis langit. Bumi 7 lapis bumi, aki-aki bedegong 7 mulut. Mun geus kolot teu meunang wae jodoh, mandi di 7 sumur, make kembang 7. Tuh, nu ngalaman mah apal eta. Angka 7, Pak. Lamun ngitung ti hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 genep 7 ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7 ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta ku bahasa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun tisatun sab'atun angka 7 hebatnya. Oleh kesenian Garut karena rayak-rayak, eta teh metode keur nepikeun ilmu, rayak-rayak teh metode keur nepikeun ilmu. Naon eta rayak-rayak teh nu geuning, rende berem rende hideung eta rende kayas polen. Nah, ning arapa sosnya? Banyak urang teu arapalun, teu arap sos. Rende berem bong pak tong ting tong pak dong dung dung pak dong deng deng pak dong dum bong pak tong 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 pak tong dong pak tong deng dong deng dong babo bong babo pamang pang tong pang dong aduh sinen wayang geus ti heula ka dieu
Naon nyanyi pales hayang dibayar tuh. Bawa karena cara ngapalkan rende berem rende hideng tah bawa karena angka 7 naon budak nu soleh teh akurkeun jeung ibu akurkeun jeung kuring akurkeun jeung sadaya budak soleh boga kriit teh 7 naon eta cager bager bener pinter eta singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tak beunghar bareng cager bager bener pinter singer jujur tur tak beunghar eta cager bener pinter singer jujur tur tak beunghar kan bae di dia motong diapalkeun kan kuring yakin bubar ti dia bakal ngarapalkeun di jalan cager bae datang ka imah salaki nanya ti mana bieu pangaosan teu lila da ustadna aya jadwal 3 deuk indit ka Tasik tuluy bebeunangan elmuna menang naon cager bager insyaallah cek salaki teh astagfirullah pamajikan aing jadi edan. Iya mah hanya sebatas metodologi ngapalkeun dinyanyiikeun teh metode ai geus apal mah teu kudu nyanyi-nyanyi wae. Ya meunang nyanyi meunang pek 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 meunang. Meunang nyanyi mah pek. Kan ulah sagala rupa dinyanyikeun. Nyanyi dangdut pek. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Jigana urang mun eureun jadi penceramah dek asup Indosiar nyanyi alus. Kalau bamana alusna itu cek bapak-bapak nu narangtung beri gogodeg teu sangka Ustad eta euy keur kasep teh alus sorana. Nuhun Pak nuhun. Pepeuliheun bapak teh mere henteu atuh muji-muji bener. Menang seandainya aku ya teh nuti Subang bibi abdi mah kaditu bibi asal leungit hiji euy ka mana euy menang nyanyi silahkan tapi ulah coba-coba lamun adan dirobah jadi dangdutan ulah adan mah ya adan we aing ge nyaho tukang adan tukang pedagang ka hareup aing apal. Meureun pernah lalajo YouTube mah yang dibere teh. Engke we atuh. Duitna ge can meunang. Adan ulah coba-coba adan nada adan dibawakan dangdut teu meunang. Adan mah adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Raoseun teu adan nu bieu. Di Arab raoseun teh bawa ka nagreg adan kitu hees jelema teh. Otak adan di dia mun bisa hoak. Allahu Akbar, hudang jelema kabeh. Datang ka masjid lain deuk salat deuk nonyok nu adan. Ingat meureun kana dangdut, kalau bahayalah sholah jadi nada itu pahili. Hayalah sholah, hayalah. Da jigana eta masjid digemok harita keneh tah. Silahkan dangdutan tapi ulah coba-coba adan di bawah. Jadi ulah pahiri ditampian pagirang-girang pan berat. Tak budak soleh teh cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Salih cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, turta, beunghar. Kudu nepi ka apal asoh. Saburu. Cager, bager, bener. Jeung ngahoak deh ka urang teh. Geus sidik salah der ngahoak. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Sing belah dieu. Cager,
Moal aya pengajian upang alusna ieu juga apaleun. Lamun itu teu nuker nangtung kalah kieu. Meureun teu pati apal, meureun tapi hayang aapalanan. Budak nu soleh teh cager lahirna, cager batinna. Pan untung keur inung bapana nya, cager lahirna, cager batinna. Nu kadua cager bager. Budak nu soleh teh nu bager, bager ka inungna, bager ka bapana, bager ka tatangana, bager ka barayana, bager ka dulurna. Soleh teh eta ibu caricing dina sifat bager, cager bager. Bener budak nu soleh teh nu bener, bener cek agama, bener cek dari agama, bener cek hukum, bener cek bangsa urang Indonesia, cek undang-undang Indonesia, moal dihukum da keur balener. Soleh teh eta cager bager bener. Pinter budak teh, pinter ngokolakeun dirina, pinter bijaksanana, pinter ngomongna, lain pinter ngomongna hohoak, tapi pinter ngomong teh pinter nyaritakeun kahadean bari dipigawe eta kahadean. Cager bager bener pinter singer, singer teh gede kadae. Cager bager bener pinter singer, jujur, jujur teh taranga wadul. Beunghar, luhur kuta gede dunya, tapi beunghar oge hatena sok resep barang bere kabat. Tok tukang dagang ngariung di hareup. Mana tukang dagang? Kade nu jauh motong diangkir heula ka ditu. Ya nu di hareup. Aduh, marukanan adek dibere merenya euy. Di mana, Dek? Beuneuy orang dia tos payu acan. Heeh, ya dibere duit kurang. Kala bisa loba. Pak, tuh, 4, 5. Ya, ya orang kemasan ya mah. Tah ieu murid Abah Aos. Nah urang apal tina kopeahna. Ya mah aya wae da. Kang dagang naon? Lain eta dagang naon eta? Sosis. Geus tong dibagikeun ka eta. Antum cenah meuli eta mah. Eta mah pamer we ti urang, geus tong dibagikeun tong. Oh sok aya keneh tuh sok. Oh aya keneh tukang dagang euy. Ieu mah asa kejadian di Majalengka kieu ya. Pangajian jeung oga, akang di mana? Majalaya. Oh ya Kang, nuhun nya. Nya aya deui eta di. Di mana Bapak? Oh Banjaran deket. Ibu di mana? Oh sami. Lain tukang dagang mah nangseunya aya nu hajat di dieu tuh. Enjing dagang deui di dieu nya. Kan biheung dalang dadan biheung babagi kitu biheung. Mana? Ah nu kaduana kuring menta DKM nu aya di dieu. Mana Pak DKM hadir teh nu aya di dieu. Mana? Ya Pak DKM, ka dieu Pak DKM. Rek dibere duit gede. Tuh. Jika lamun dikieukeun kabeh jadi DKM dipanggil ka luhur panggung tuluy dibere duit jigana kabeh hayang jadi DKM. Pak DKM. Ding. Orang menghitung duit. Ai masjidnya paling mana Pak? Paling ditu. Tak. Bang Idin itu mana? Oh nah dari DKM itu mah. RT orang gak apal. Masjid itu zakat. Oh alhamdulillah sabaraha ukuranana tah? 12. Ieu urang bagi 2 nya banyak. Ieu 2, 3, 4, 5. Tak iya mah 500 mah pesakan ku Pak DKM. Kanggo Bapak asli demi Allah. Kanggo tak iya mah kanggo masjid. Iya mah. Jadi dibagi 2 jeung masjid. Eta mah kanggo Bapak kanggo rokok naon lah. Tak iya mah kanggo masjid beli mic potong gitu. Tentos ku eta. Nuhun nya. Sehat. Ari ieu DKM masjid naon ieu? Al Jawabi. Bener Ibu DKM eta? Tahu gue. Hah? Oh, yang dipoto sok ka dieu. Nah, sok.
Nuhun mereka nya sing sarehat. Naon? Wah, cenah mik masjid mah moal potong cenah ngan mik DKM si eta kunaon ya? Aing mah RT parah sih. Tatangga uyuhan daek jeung tatangga ieu. Muku jeung mau mik DKM moal potong. Bu, hampura abdi rek angkat deui, da perjanjian lagi nepi ka jam 8. Ti dieu ka Cilawu teh sajam sajam setengah, berarti pinepieun teh karena jam setengah 10. Setengah 10. Ibu mah kena cicing heula ulah ka bubar, cicing. Aya keneh anu rek ceramah hiji deui, abdi mah rek wih tangke abdi geus kana mobil kakara bubar. Sakitu nu kabihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu kateda ari ieu naon la ilaha illallah kaliwat aing mah kudu ngodok tina saku urang nah ari abah atuh lain tadi bae kayak geus payu nih dek ngeusan lol geus nu dagang tong ka dieu deui beak aing duit ge. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.